dulur, sahabat, Allah uninga, Allah ngadangu, karena segala lengkah pola jeung ucap, daya nu luput, daya nu nyumput, Allah moal hilap ka amal manusia, Allah moal hilap sagemblengna. Manusia tempatna salah, al insanu mal khata wanisan, manusia terluput dina salah jeung hilap. Salah wae lain setan, bener wae lain malaikat. Kota Garut, kota Intan, kota Garut, kota santri. Di Garut aya hiji ulama, anu pinuh ku amal jeung elmuna, kacaletot tina lisanna. Salamatul insan, fihib di lisan, salamatna manusia, cilakana manusia, tina lisanna. Tapi sim kuring moal ningali kasalahanana, tapi anu ditingali ku sim kuring hiji ulama anu pinuh ku amal jeung elmuna. Al ulama'u warasatul anbiya, ali ulama teh pewaris para nabi. Kakang Haji Dedi Mulyadi, seorang gubernur anu mursid, anu bijaksana, nyaahan kanu butuh, kanu susah, sok tutulung ka fakir miskin, ka anak yatim. Pimpinan anu bijaksana, pimpinan anu mursid, anu luar biasa. Kaceng Mujib anu aya di Garut, sim kuring ningali ku elmu jeung amalna. Kakang Haji Dedi Mulyadi, sim kuring ningali ku berehan jeung amalna. Ari cileuh batur katingali, ari cileuh sorangan teu katingali. Urang sadayana anu ngabandungan, ulah sok nyieun masalah jeung batur, ulah sok ngorek-ngorek kasalahan batur, ulah sok ngagogoreng kasalahan batur. Ari cileuh sorangan teu katingali, ari cileuh batur katingali. Makana lamun urang ayeuna dibuka aib ku Gusti Allah, boa urang sadayana anu leuwih kotor, boa urang sadayana anu leuwih najis, boa urang sadayana anu leuwih lamokot ku dosa tibatan maranehanana. Ti sim kuring sakitu wae. Salam ti sim kuring. Pondok Pengobatan Barokah Fatihah memberi solusi berbagai macam keluhan secara lahir dan batin.